Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sampurasun kumaha damang sadayana pamugi hidup aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kapendak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Hayu urang teraskeun deui di pembahasan nu terakhir di bab 2 ieu. Maka urang kawitan diajarna nanging satu acana diajar urang ngadua heula nya pamugi pangajaran dinten ieu aya manfaatna. Nah, sanes ngadoa Bu Eli pasti pesen pamugi hidup di bumi teras semangat diajarna teras selalu menjaga atau ngejaga kesehatan diri sendiri sareng keluargi. Hayu urang kawitan diajarna. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta siswa dapat menggabungkan kalimat menggunakan kata hubung dan menyebutkan pengertian karangan argumentasi. Eta nu bakal dipelajari dina dinten ieu. Mangga urang simak pembelajaranna. Kalimah ngantet nyaeta kalimah nyaeta dua kalimah anu dihijikeun atawa dikantetkeun pikeun ngahijikeunana ngagunakeun kecap panyambung saperti jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Teras ngagunakeun tanda baca koma pikeun nyambungkeun kalimahna. Tah kitu kalimat ngantet. Tadi panyambungna nyaeta jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Disebut kalimat ngantet jadi aya dua kalimah terus dihijikeun, dikantetkeun pamindina bahasa Sunda mah. Jadi dikantetkeun tah nganggo panyambungna nu tadi nyaeta jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Cobi tinggal contoh kalimah ngantet. Nu kahiji, Neni indit ka pasar. Neni nu kadua, Neni ka pasar poe Minggu. Kalimah ngantetna Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Aya deui, Danu naik sapeda ka sakola. Adi naik sapeda ka sakola. Danu jeung Adi naik sapeda ka sakola. Eta contoh kalimah ngantet. Nah, tinggal di halaman 31. Tah, tinggal di halaman 32. Larapkeun tanda koma karena kalimah dihandap digawe saperti contoh. Tinggal contohna. Neni indit ka pasar. Neni ka pasar poe Minggu. Kalimahna Neni indit ka pasar, koma. Ada komanya, aya komana. Basa poe Minggu. Basa teh nyaeta kalimah panyambung teh kaca panyambung teh basa poe Minggu. Jadi pami atos kalimah kahiji disambungkeun kana kalimah panyambungna ngangge tanda koma. Contoh nomor hiji. TV hurung tapi teu ditonton. TV teu ditonton mah pareuman we. Kalimahna TV hurung tapi teu ditonton. Kira-kira kalimah panyambungna naon tah? Jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Ku hideuk eta dieusian. Nah, saatos kalimah kahiji aya tanda koma anu nyambungkeun sateu acan kecap panyambung. Kecap panyambung teh naon? Kecap panyambung teh nyaeta kecap jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Eta kecap panyambungna di nu hiji biasa kieu. TV hurung tapi teu ditonton. Koma ari TV teu ditonton mah pareuman we. Nah,
eta berarti kalimah ngantetna ti nomor hiji. Nah, panginten ku hideep dikerjakeun dugi ka nomor 5 dina buku paket. Tah, eta tugas minggon ieu nya. Bahasa nu kadua nyaeta ngeunaan karangan argumentasi. Naon sih karangan argumentasi teh? Nyaeta karangan bahasa lancaran anu midangkeun gagasan pamanggih katut diskusina anu ditunjang ku rupa-rupa fakta atawa data. Eta nu disebat karangan argumentasi. Istina ngeunaan gagasan. Gagasan teh ide, pamanggih teh pendapat. Katut diskusina nu ditunjang teh yang dibantu oleh macam-macam fakta atau data. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pami karangan argumentasi. Isina ngeunaan pendapat penulisnya ya, karangan argumentasi mah. Tah panginten tugas dinten ieu nyaeta halaman 32. Urang tadi atos diajar ngeunaan kalimah ngantet. Nyata kadua kalimah nu digabungkeun ngangge kecap panyambung. Teras satu acan kecap panyambung saatos kalimah kahiji ngagunakeun tanda koma. Teras tadi urang atos diajar ngeunaan karangan argumentasi. Nyata karangan nu isina ngeunaan gagasan, pendapat, sareng diskusi nu ditunjang ku rupa-rupa data atawa fakta. Tah, panginten pangajaran dinten ieu sakitu heula. Di bab 2 ieu, di pangajaran 2 ieu panginten pangajaran dinten ayeuna terakhir anu di tungtungan ku ngeunaan karangan argumentasi. Mangga panginten sakitu heula ti Bu Eli pamugi hideep biasa ngambil manfaatna tina pangajaran dinten ieu. Bu Eli tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.